ayeuna virus corona. Naon eta teh virus corona teh? Nya ceu viral pisan ayeuna teh dina TV, dina HP. Eta panyakitna teh jiga flu biasa, tapi nepikeun ka cinggal lolepak kitu ceu. Hariwangnya sieuna ih. Eta teh tinu kadaharan kitu. Ayeuna mah monyet ge di dahar, kalong di dahar, buaya di dahar. Jelema ge bisa di dahar. Salah dia nya. Virus eta teh. Ari ciri-cirina corona teh naon teh kumaha teh penyakit corona teh? Heuh puguh abi ge teu apal tanyakeun we tuh ka itu kasih Si baca eta itu. naon ciri-cirina teh teh? Ciri-ciri dana corona nanti kan. Lemah pilek atau Aya kitu. Ah ini cigan sakalo eta mah. Benernya. jangan gelepak. Punten. Virus corona nu musim virus corona ningali Ayo virus corona teh naon? Pokona mah ceu reaksi penyakit eta teh batuk, pilek, eungap, panas tiris, ngabig-brig, siga flu biasa we, mancing galolepak, mungkin teh kitu. Abis tadi ningali di ditu aya nu kitu. Bersin, batuk deh. Tapi ge dipuntenan teh di luas teh. Kade atuh ya, buah-buahas ya. Seunya sieun. Ning eta ciri-cirina nya. Mata kan kudu seur di masker. Kade teh masker abi ngalangkung teh di luas. Mata kade atuh udon. Teh nama kudu semisir Pada lain saranjeunnya mudah-mudahan oke tuh abi mah meuni soropot isieun ka Indonesia. Ih, milareua. Yang di TV teh rame, si teteh itu teh gering. Gering naon, korola gitu. Oh, dah. anu keur viral ayeuna lain corona. Naon? Corona. Nyata ada pagaweana Hasim. Gila atuh ari kitu mah. Batuk deui. Kade ka urang atuh ahayu atuh. Urang tempo ka itu ya urang beja-beja ka itu. Orang bedaan ibu-ibu atuh yuk. Ayo tuh, ayo. Yuk. Wah, Tong wakan lagi-lagi. Pokona mah ayeuna teh nyaho teu. Genting Lembur lembur ayeuna ieu teh teh. keur genting. Genting naon ah. Sini teh nyaho. nyahonya genting eta ning penyakit korola ning naon Lain teh nya. corona. Eueuh corona mah di dieu mah. Sedih lemur ieu mah keur rame enak Rame, enak teh baker abi ge wartos di dieu. Gasan anu kakeunaan bisi kitu urang teh matak ningali matak dia beca ning ibu. ulah makan lagi. Kade kana gini. Engke we nagi mah. Kakak dia deui lah. Bisi ka kutuk ke kemana corona. Ayo tuturkeun yuk. Ayo gerak rame itu ayo. Haji! Haji! Begal ieu mah ya.
tadi bisa corona. Nah hubungan anak virus corona jeung dibeken. Ayeuna teh virus teh nyebar teh tina ieu tina kita. Ada kali dibeken oge. Sieun kakeunaan. Atuh rek naon atuh ka dieu atuh teh? Har, naon hubungan anak? Virus corona jangan nyup duit. Mak, apaan keur meuli masker? Nah, atuh paling oge masker mah 5.000-an. Mak, apaan meuli maskerna sapuso? Puso teh pan gede. Kumaha atuh ya? Lamun teu di masker nah kumaha? Har, ari mah yang katepaan ku virus corona. Hayu atuh meuli. Mang kemen teh ya. Ini bukan makalah we, engke ku pameulikeun, mari butuh sabaraha, kopi pameulikeun lah. Pokona mah kerlobaan we ayeuna teh. Bener ayeuna geus aya ka dieu virus corona. Sararieun kumaha nya atuh? Urang di demo we. Urang di demo we. Kita corona nyaon deui wae. Aya naon cenah? Ieu. Ada itu tuh kageunaan cenah. Kumaha mun urang amankeun ya? Urang demo we. Urang cenah indit. Cenah indit teh video cenah indit. Mas ada aya naon? Urang. Usir. Bisi nular. Ayo. Bisa harimau. Hewan. Kemana tuh? Milo. Pakai masker, bisi katepaan. Wah, Pakai masker. Heh, aja teh ka dieu teh mawa virus. Virus corona anu ti Wuhan teh ya. Oh, bener nya. Karena Ada sama banyak. Saha nu kena virus corona? Saur saha? Ieu mah corona, raka abdi. Corona? Nah, geus nu lain-lain wae tanggapan teh. Ieu teh corona, lain virus corona, raka abdi ti Garut. Abdi ka Wuhan, terus 2 sase. Ngontrak di dieu. Virus corona. iya mah. Kacau. Wah, ayeuna mah geus ieu.